wirid bae kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 42 poe can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah padaju capek temantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 puat 7 peting wirid geus sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang wae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun eueuh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus terenggeusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng kuari tilok tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh ku kuali tilok capek sacap urang teu karasana ku aing puguhna mah aing kapanggih jeung kuntilanak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel, beki nikmat, beki lazat, beki indah. Sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunaheun. Tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunaheun, dibere ku Allah ke hikmah ngaranna. Aya kanikmatan. Moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan. Beres. Di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin teh jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan. Aun maneh enak. Kula kan hadam malaikat hadam kasugihan. Jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak. San ngawiridna. Sipulan. Kumaha ngawiridna? Ka anu oh atuh cak Tuhan saya moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas je saya bejakeun aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu geus karasa ge nutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entak komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 ceuk ya derajat tapi tetap di aku bae
ya aku jagana pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ket tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtungin mencarang kene kapal nyana jadi kenek bawa Masya Allah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di mana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi tuan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh kan asal ge sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah hasana sogol ngadeng aing mah asyik ku aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble tah mah pas itu hadiah begitu lah coba ge hadiahan aing ge tuh bang cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan ni datang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya ji rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiber deh kayang aing dayang hadir cek eta kunaon pake usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cek cenah sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek cenah tilok naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh kan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda teu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berat teu nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nu sasakula becak kuda salila kura sehat dah lu kuda ngomong teu percaya mah teu hese teu percaya mah teu hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nya babawaan nya tuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye dedekeun ku maneh
gorenganan nganggang. Jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda. Didelekeun we kieu, ih tuan. Kaget dah, udah yang percaya, kulak wari moal milu jeung kuda. Sila bede luhur kudana lurus ka ditu. Tuan saya nama sila bede luhur. Kakarak ya percaya, Masya Allah, kakarak percaya. Ayo nyana ka ditu deui sorangan se. Ngaji pedi mah tuh mun kitu set, atuh ngagujubar. Eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel. Mata kuda teh teu karasa berat. Cek kuda teh isi geus numpak tancan, unggal numpak kuda. Cak kuda teh geus numpak tancan, geus. Kuda ge kan ngomong deh jeung kuda. Ngobrol nya ge jeung bangsa mah. Aing waduh, itu makan kutuan saya teu karasa naon. Kan heran teh kuda nu sejen. Hayang disarua coba cenah. Pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondoyok. Aw. Jakna kuat moal kula ieu. Cak kuda nu sejen. Jelema mah leutik. Atuh lah nyaho jakna berat. Dosa meureun jakna ieu. Kuda ge ngomong. Masya Allah, aya nu gede awakna tapi hampang. Aya nu leutik berat. Eta teh tergantung ku dirina masing-masing. Urang ieu bae mayit. Aya nu leutik berat gotong mayit. Aya nu gede berat biasa tah mah. Tapi aya nu hampang, gede hampang. Beda. Sebab asal jeger berat biasana. Lamun biasa bae teu pati jeger. Teu pati jeger hampang. Lamun komo biasa hampang mayit. Kos keur hirup da bae. Nah, hayangan kuda nu sejen, kekeh hayang ngomong ka tuan sekulah yang ditumpakan sakali, becek geuna teh kumaha. Tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya. Tumpak kadinya. Nya da ge usah diset we geus tumpak tancan. Cak kuda entos. Masyaallah teu karasa nempel-nempel aja atuh nganggang. Nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lompat atuh nyanana embung milu atuh terus we ka ditu kuda. Nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami ge kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid ba kan bari numpak himar ngan himar. Abu Yazid Al-Bustami numpak himar, babawaanna teh diteuneun di himar, dipanggul. Panggul teh nu di dieu, nu di suhu. Pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dihika himarkeun bae. Kok dipanggul sih? Hareran unggal liwat kitu bae. Babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang. Henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah. Tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu. Satu ketika makan aya nu ngomong tuan. Atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh. Besi berat teu. Hah? Besi berat teu himarna. Besi berat teu. Pan meureun ditenden di dieu berat bakur. Ditenden di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dijadinya keneh. Teu cekeuna besi berat teu ditenden di dieu mah. Teu kaharti cenah tuh. Besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna, ditonggong jeung di pundak tuan atuh banakut beratna. Henteu cekeuna. Pan bisa henteu mun hayang nyaho cekeuna kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel, tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel. Can kaharti. Teu nempel kumaha cekeuna teh. Lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar, karasa ku himar berateun. Tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun, kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun. Panjeun tuan. Panjang tuan ge meureunnan akur berat henteu. Pan bisa henteu pan kula mah teu nempel ka himar. Ah, teu kaharti. Manya teu nempel. Ya, hayang dibuktikan. Kotlek. Himar terus we lurus.
Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakian aja tah watak ge kula mah lamun numpakna naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadaengna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang can beres urut nyuguhannyana urut mawa babawannyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urutnyana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah i urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajen teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyangna jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri eta nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabarnya murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kula hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala zabi ribet geus atuh kieu batu ayo ge cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu kebal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balikna nyan mikiran balik balik dah kula dicekelan deui mah masing-masing balikna mah ada eta pohara jasa masyaallah karim
temenang tak ilmu itu digunakan lamun encan darurat ilmu kawalian temenang digunakan lamun encan darurat lamun memang capek nak karak setengah capek mal bisa tapi lamun capek bener-bener capek ya mah itu bisa dipaksakan kadulu capek nak karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi orang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta Maji mun capek jasa enggak sia di dieu we tungguan pokoknya saya dek balik los dek di tungguan di dahar mau los balik terus bae paneta ngaranna nyayomkeun teu geuraheun kan kana teh Masya Allah jeung waliwatan teh bareng ayu geus teu kuat bae bila perlu diais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun teh ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban peting yana mau tungked tek cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud geus wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubug tungkedna ditenden meta di lawang gubug tek nyana sare beuti gudang neangan sumur turun ke handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu imah jadu tadi teh horenganan Masya Allah cak Syekh Nawawi jadi Syekh Nawawi teh HS diletah orai pengen ngembol cak yana teh pengen ngembol ngeun biasa orang letah orai pan eta lain lalagan atuh lamun si eta mah sarenya geus tinggal wala-wala tah geus tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg lep Masya Allah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun deuk baca maka wali mah Jin batak atuh teu sieun sarajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh, pan urang mah neuleuh orai leutik. Oraina ge nang tangan. Wah. Oraina ge nang tangan ka urang. Urang ge lupat. Lamun upah Monggol mah. Ye cak orai teh sieun sia ka aing encan di kuburan sia. Orai sujaul akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lumpat ka mana sia ayo sia jelema nu teu zakat engke tah sujail akro ye cak orai ngomong orai ge nyaeun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia deuk lumpat ka mana leg-leg sia orai ngomong orai ngaleo tah eta pan urang masyaallah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh ya luhurna lencos aya getihan urut nahan tah tek katahan cik Syekh Nawawi teh hampuran teu salah sakeun teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran moal tungked deui sia orang ngaleos Masya Allah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alagan waliyun min auliyaillah cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embung maca
embu maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadhiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mau tuh ieu hebat kandang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutup ke istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol teh dikamangpaatkeun mah geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi berarti kan aya unsur-unsur urang ya lepas gitu teu beres teu tentrem jeung wali mah tentrem masyaallah wirid ge ieu cenah Quran ulah saeutik mah ulah mingpang geus menggir deui bae kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah iyalah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endek hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah emang kumaha deui anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga. Nu sakicep, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, blor ka surga. Apaan potongan karya? Ieu potongan naon ieu? Kredit aya di nyana. Bunga bank aya di nyana. HP diceuli ge aya. Masa ka surga potongan kieu? Asal ieu mah gagejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Tah, urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dekana ka surga. Para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah keula. Ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Hayu coba cah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus ti heula ka ditu. Para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu teu dibere mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus ti heula tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh cuman kumaha aing mah neuk milu ka ditu ka tu Abdul Qadir emang sia wauh aing mah osok milu baheula teh haol-haol bae mah Asia, aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh. Dahar ja, henteu aing mah dahar ge jaga. Mere, komo mere mah. Tah ieu disetop ku Kangjeng para wali Allah. Ditahan neuleuan muhibin-muhibina, pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana. Atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganana. Eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we atuh aya di dinya
Barang kadal. Oh iya, sip, cek tuan saya. Ya, oh iya menteu ya, tah. Sangaran ya, aja pendek, ulang. Ada tuh. Ieu di buku na eueuh. Ieu kumaha baca, teu karena Allah bacana ya. Di exit ya. Nah, urang lamun inget karija kan indah jasa. Mangga wae teu percaya atuh Allah saya itu jeung Muhammadiyah. Urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di manaqibna araya. Masya Allah karim. Indah amat ketika manehanana milihan. Ayo ka dieu. Urang geus aya di dinya. Salah. Ya Allah ya Rabbi, masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang. Di dunia urang tentrem, di akhirat urang kabawa. Mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang, ka aku muridku para wali Allah, leuwih-leuwih ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu urang siap zikiran babarengan. Tasbutu bi syahadati rajulain, tetap sariko dengan saksi dua lalaki. Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor, ajukeun ka kejaksaan. Sidang. Ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli, saksi khusus, jang netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling. Kudu aya dua saksi, saksina kudu lalaki dua, teu bisa selain Allah. Geus puguh sahibul wilayah. Sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara, anu bakal mutuskeun hukum. Presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah teu meunang awewe. Lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden, awewe kemudian kurang dipilih, nu milihna tanggung jawab di akhirat, haram milih awewe. Waduh, cenah kamari di umroh kan. Umroh tinggal umroh. Geus. Haram teu beurang. Sebab naon? Sebab aya nu teu bisa diselesaikeun ku masyarakat, ku dirina, ku rombongan. Kan pemerintah di antarana lamun aya awewe henteu boga wali. Walina maot kan hakim. Sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek. Kalau cewek tidak bisa. Makanya anu kamari milih atut, ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab. Kiai kan geus nyaho ditakrib bae ditakrib Fathul Qorib eta geus sakitu geus pangleutik da kitab. Geus dijelaskeun haram. Hiji ulah budak leutik. Nomor kedua kudu ulah nu edan. Nomor katilu kudu adalah. Nomor kaopat kudu huriyah, sifat merdeka. Oge kudu zukuroh, sifat lalaki. La tasihu wilayah, la tasihul wilayah min imratin, sah ngajenengkeun wilayah di awewe. Mata kula teu kaharti kiai teh haju milih, jangan ngomong deh, ieu mah imam lain imam salat dak, ieu mah imam nagara, teu naon nu teu meunang mah imam salat. Ngajina sia mah bari peureum meureun, mantap kayak ngaji bentak, ulah peureum, bade kotok meunang geus. Aduh, itu ternyata aneh kiai kadang we ku ceulik ulah. Kiai kulon ngaromong, iya tuh aja imam nagara, lain imam sholat tuh mana imam sholat, negara betul tuh tanah, ngaji datang ke mana, aneh.
Jadi ulah osok nganabrak hukum. Adapun menang jeung teu menang lain urusan. Ngan kiai-kiai tiba tuh larang. Ceda ieu mah lain negara Islam, ieu negara demokrasi, dobelnya demokrasina nya milih awewe. Ih, sok ararente. Dia mah kitu jeung. Asal japukan bae tuh dia mah kumaha. Nyanding orang Pandeglang. Ayo kajen nunggus bangges kaharipna ulah abe salamat urang ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kanarakan naudzubillah bidzalik naon ngeunahna mobil motor aya di akhirat dipanggang. Haju lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat bisa, abi mah milih atut. Kita kusa, ifudoli. Enggak tadi narantena hiji jadi 3. Ayo sia. Sakadar urang teh supaya selamat di akhirat teh. Teu beunang saksi bae teu beunang awewe kudu lalaki. Atau komo lu mutuskan masalah, komo lu ngageugeul, ulah. Jeung kudu al-Islamu beragama Islam haram, ngajenengkeun pamimpin kafir haram. Tadi tidak dideuleu bae atuh di kitabna. Ieu kiai kok aneh, ngajenengkeun pamimpin kok kafir. Muslim haram. Jadi lamun teu manyana ngajenengkeun kafir haram 2 kali ya demokrasina haram. Sebenarnya demokrasi mah heulanan eta mah masih dihulah dihelah. Tapi lamun ngajenengkeun kafir sebab ka ditu mah kan kamaslahatan ai politik mah. Tapi ulah salah aturan-aturanana. Ieu mah kaje ieu mah kafir. Kiai ngajenengkeun kafir naudzubillah min dzalik. Engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara ieu mah ditakrib betu geus aya di kumaha sakitu leutikna tasbut jeung tetep sariqah Zaid didakwa bahwa Zaid maling, kemudian di sidang interogasi proses ku jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling. 2 saksi-saksina 2 lalaki. Zaid ya atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor. Betul? Tidak, Pak. Barang buktinya ada. Dan pelapornya adalah ada. Dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong. 2 saksi. Saksi ada. Yang ini namanya Muhammad, yang ini Ahmad. Ahmad dan Muhammad. Pak Ahmad? Ya. Betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong? Sangat. Jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor? Jam 12 siang, Pak. Siang? Ya. Siang, betul. Muhammad? Ya. Kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor? Betul. Jam berapa? Jam 12, Pak. Sarua saksi nu pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12. Tetep wari Zaid tudingan maling dak ditetepkeun berarti bener ketok palu. Setelah diproses saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh 2 saksi Ahmad Muhammad. Barang bukti telah ada, maka per detik ini, jam ini, hari ini, engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor. Tok palu
trok maka putusannya setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab, dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan. Langsung pandian bawa katihang atau bawa kameja belah ditu. Langsung kieu potong gaal gojo. Allahu akbar, Allahu akbar. Emangna korban. Ceker katuh. Gitulah aturan Islam. Lamun ieu dilaksanakeun, wah geus mantep jasa geus. Moal aya timbul mulang maling malah. Di Indonesia Mas. Pohara ya. Urang nyaritakeun tentang maling, nyatut, korupsi, ambalaya. Dihandap nyatut. Rada gede maling, leluhur korupsi. Ya pada bae ge. Iku mah bahasane yang beda-beda ge. Motif ge iku pada. Iya. Emang sira saking di Krojo. Ya wis lah tuh. Saking Krojo mah wis ya ngajine ya wis ya. Sambung maning ge ya yang ge ya. Wallahu a'lam bishawab.